Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepang deui sareng sim kuring alpakir. Dina waktosan ayeuna urang sami-sami belajar ngaos kitab sapieuna pasal anu salajengna. Urang aos wae saperlu teu nyangklong teh kana waktos. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu pasal martalakeun wajibna imam niat jadi imam. Aladi anu ya jamu misti pihi dina eta perkara niatul imamati niata jadi imam. Di dieu misti niat nganiatan jadi imam di mana-mana orang bade janten imam. Arbaun eta aya 4. Dina naon wae kahiji al Jum'atu dina natepan Jumat. Tah si imam dina natepan Jumat kedah nganiatan, kedah niatkeun dina nalika takbiratul ihram eta si imam teh niat Allah niat abdi janten imam. Nah di dieu niat. Kahijina dina natepan Jumaah wal muadatu kaduana dina natepan muadah. Naon aya natepan muadah teh nyaeta natepan anu diulang supados urang ngarap berkah. Contona teh urang tadina natepan lohor nyalira. Terus aya rencang urang lebet ka masjid. Dek urang teh berjamaah ku ngalap berkah. Berjamaah nu diulang gitu. 2 kali urang natepan teh. Tah ieu wal muadatu. Urang wajib niatan, wajib si imam wajib nganiatan dirina imam di mana-mana anu kaduana nalika natepan muadah. Anu katilu wal mangduratu jeung anu katiluna eta wajib nganiatan si imam jadi imam di mana dina natepan anu dinadarkeun jamaatan kalayan berjamaahna. Jadi di mana-mana aya jami 4-5an nadar ke orang berjamaah dirinya jadi imam. Tah urang niatkeun natepan jadi imam di mana dina natepanna nu dinadarkeun kalayan berjamaah. Anu kaopatna nyaeta wa mutaqaddimatu. 4 nganiatan si imam dina natepan jama takdim. Dina nalika natepan jama takdim si imam kedah nganiatan dirina jadi imam di mana-mana dina waktu nu kaopatna dina natepan jama takdim. Fil matori dina waktu hujan, santana dina waktu hujan gitu. Salat anu di jama takdim dina waktu hujan berjamaah gitu. Ari nyalira mun paridnya ieu mah nalika berjamaah. Sapasal we dina waktu sanu ayeuna namanya para wargi hatur nuhun sateuacanna hapunten anu kasuhun bila aya kapatan nyuhunkeun dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.